Sedangkan di tempat sejen harita teh Aki Oib jeung Mang Bisri lalempang muruk ka imah Ustad Muhyiddin. Lengkah sukuna karasa hampang, tapi hatena mah karasa bareurat. Lampu damar di tepas imah Ustad Muhyiddin masih hurung, nandakeun yen Kang Ustad teu acan kulem. Aki Oib jeung Mang Bisri harita teh katanya geus aranjog kaburuan imah. Sedangkan Ustad Muhyiddin katanya keur diuk di tepas imah bari macaan kitab nu sabihari sok diajarkeun ka barodak lemur. Nenyo Ustad Muhyiddin keur macaan kitab, Aki Oib jeung Mang Bisri can wani nyarita, malah ngajentul narangtung bari nenyokeun. Ustad Muhyiddin sadar harita teh nenyo sareretan di hareupeun imahna aya nu narangtung duaan kasorot ku cahaya damar. Atuh gancang harita Ustad Muhyiddin nutup kitabna tuluy disimpen dina rakai. Gancang atuh cengkat dina silana tuluy ngabagiakeun kanu duaan bari paroman katenyo tenang. Haturan mangga caralik. Assalamualaikum Kang Muh. Waalaikumsalam. Mangga calik Kang. Assalamualaikum ya Ustad. Waalaikumsalam. Mangga caliki. Gek atuh Mang Bisri jeung Aki Oib harita teh dariuk dina tepas. Sanggeus sasalaman mah tuluy diuk bari sila meuni hormat naker. Mang Bisri katanya ngusap tarang tuluy kadenge cumarita bari asa-asa. Kieu ieu teh Kang Muh, kami datang ka dieu teh bade nyuhunkeun pituduh soal ngeunaan kasalamatan sakabeh warga lemur. Ya Jang Ustad, tadi waktu sok ganggu moal eureun mun urang sadaya teu gancang ngalakukeun tindakan. Tapi urang oge moal bisa ngalawan eta mangkeluk ku cara logika jalma biasa. Ustad Muhyiddin katanya ngelus jangot tuluy kadenge cumarita. Nya pribados oge atos ndalungtik makhluk eta nyata sanes sakedar siluman biasa. Aya unsur sihir di jero dirina sareng ieu sanes sakedar pengaruh alam. Rangga Girang nyaeta makhluk nu sok nyesep getih gadis kangge mertahankeun kakiatana. Mang Bisri ngareret ka Aki Oib, paromana siga nu reuwas tuluy malik neuteub deui ka Ustad Muhyiddin. Kang Muh, terus anu kedah ku urang dilakukeun naon sareng kumaha? Ustad Muhyiddin katanya neuteub ka Mang Bisri. Nya anu kedah ku urang dilakukeun mah aya dua hal Kang. Nu kahiji urang kedah nguatkeun iman warga ku ibadah. Setiap malam kedah aya zikir di tajug. Nu kadua urang kedah ngadatangan guha tempat eta makhlukna sareng ngalawan makhluk eta secara langsung. Mang Bisri katanya ngusap jangot tuluy narik napas panjang. Kuring masih siap Kang Muh, tapi orang teu bisa init ka guha sosoranganan, kudu ngajak batur. Kira-kira sahanya anu daekeun ngilu? Ceuk Aki Oib. Ustad Muhyiddin katanya neuteub ka jauhna tuluy ngawalon. Nya salaresna mah kutiluan ge ceuk Ki, nyorag eta guha mah. Nya ngajak nu sanes ge teu naon lah, langkung sae seueuran. Ajak we sesepuh pamagetna sareng warga sapalih mah kangge jaga lemur weh sapalih bila aya kajantenan nu teu dipiharep. Tapi omat nyorag tempat eta makhluk ulah gagabah teu bisa kur nganelkeun tanaga. Urang kedah siap jeung batina. Kitu
ucapana Ustad Muhyiddin harita. Peuting beki maju. Angin rada ngagelebug mawa sora-sora samar anu henteu jelas di mana asalna. Malam eta keputusan gede geus dicokot. Peuting ngesukan warga rek arenit nyorag ka guha di cadas walungan Cisokan. Tempat anu geus lila dicicingan ku makhluk anu lain sakedar legenda. Namung harita teh teu nyarahoeun jeung teu sadar yen di luhur tatangkalan gigireun suhunan imah nu deukeut ka kebon awi harita teh makhluk nu kasebut Rangga Girang keur ngadengekeun sakabeh rencana Ustad Muhyiddin katut Mang Bisri jeung Aki Oib. Coba rek ganggu ka tempat ngai. Manusia kurang ajar. Karek becus ilmu naon. Geus wani-wani rek nyorag. Ku aing diubrak-abrik sia wargana. Celeng plesak seak. Dangdaunan katebak ku hawa ngablesatna eta Rangga Girang muruk ka tengah pilunguran. Eta Rangga Girang luluncatan dina tangkal kai kana tangkal kai sejen. Sakapeung luncat kana suhunan imah, tuluy luncat deui kana tatangkalan. Jirimna hideung lir kalangkang we nu katenyona teh. Matana we beureum hurung. Sabot pas keur nangtung ajeg dina dahan tangkal kai nu deukeut ka pos nu loba ku warga nu keur ngarona. Harita eta Rangga Girang ngalakukeun tindakan. Katenyo leungeunna nunyuk kana pos. Ngadadak harita dina curugna ngaluarkeun seuneu. Plesak eta seuneu muruk kana suhunan pos. Celegur atuh. Harita pos teu beda ti disamber ku gelap we. Ngajelegur harita keneh seuneuna ngabebela. Ari warga nu taya lian Mang Empud sapara kanca harita teh pas eta seuneu nyentang kana suhunan pos ngajarungkel ka pecelengkeun ku hawa ngabeledugna eta seuneu. Saung pos hancur saharita keneh. Waduh, saanu ngabom euy. Waduh, puruk dewek panas kebulung. Untung make jaket kulit rada kuat. Wah, bom naon yuk? Gimana ya bom? Dan cuman berada ya bu? Terus naon atuh? Aneh ya mah euy, buat jurig cenah teh ya gitu. Oh ya aneh, wah bisa jadi ya mah jurig cenah sigana. Piraku ya jurig cenah mah euy. Aya cenah naon ngaranna teh nabati. Nabati gitu. Lain nabati lain teh, tapi banaspati. Eta banaspati. Ceuk eta warga bari sing jaloprak dina taneuh. Di mana jualannya, aduh. Di mana jualan, aduh. Ceuk Mang Empud nguniang hudang bari ngepurkan pakaiana nu kabeulem. Sedengkeun nulian masih keneh sing jaloprak dina taneuh. Ting di mananya, aduh. Ting di mananya? Itu baru dah kumaha saralamat. Alhamdulillah Mang, selamat. Temal hiji budak ngora nu keur ngajongkeng katenyo nguniang hudang. Ari baturna aya nu masih nangkarak, aya oge nu nangkuban dina taneuh harita teh. Duh heran dewek mah euy, di mana jualannya eta sudu? Ceuk Mang Hanan. Sarua dewek euy heran.
Temal Mang Kudil. Sabot kitu Mang Empud ngareret kana tangkal juar anu jangkung. Gigireun imah Mang RT deket kebon. Itu naon Mang Umir? Tanya. Dua mata hurung beureum. Mana Pud? Itu tuh, tangkal juar. Mana Pud? Mana? Itu tuh. Cek Mang Empud bari nunjuk. Bener euy. Jurig jadol. Boy eta Mang Kelukna nu ngalakukeun tadi teh. Bener ayo urang kepung. Ayo urang kepung ulah sieun. Buru becaan Mang Bisri jeung Ki Oib katut Kang Ustad. Buru lumpat saurang. Cek Mang Mukri ka barudak ngora nu haria teh geus ngaruniang cengkat hudang. Ayo urang kepung. Atuh teu dingkekeun deui. Harita si Ucok lumpat muru imah Ustad Muhyiddin rek ngabejaan kajadian nu geus tumiba ka warga di pos rona. Padahal tadi sorang jelegur teh kadenge nepi ka imah Ustad Muhyiddin. Malahan harita ge Mang Bisri, Aki Oib jeung Ustad Muhyiddin rareuwas pas ngadenge eta sora nu ngabeledug tarik. Nepi ka narangtung tuluy narenyo kaayaan langit katenyo aya haseup ngebul hideung ti tengah pilemuran. Sora naon teh? Itu naon deui aya haseup hideung. Wah, anu kahuruan mah kitu. Ceuk Aki Oib bari nenyo ka arah haseup nu di luhur. Nya aya naon nya Ki? Nepi katarik deh tadi sorang jelegurna. Temal Mang Bisri bari sarua nenyo ka arah palebah haseup nu ngebul di luhur. Sigana aya nu teuleur sia mah Kang. Di tengah pilemuran kedah ditinggal. Ceuk Ustad Muhyiddin. Sabot keur kitu rentang-rentang ti hareupeun buruan aya nu datang bari lumpat hariweus-weus. Assalamualaikum. Kang, enggak ke pos aya musibah jeung aya jurig. Ceuk eta budak nu anyar datang nu teu lian nya si Ucok. Waalaikumsalam. Naon eta jang? Itu di pos kehuruan Kang. Sareng aya jurig. Kehuruan jurig. Mang Bisri kaget ret ka Ki Oib jeung ka Ustad Muhyiddin. Kahuruan kumaha ieu teh jalu? Jeung aya jurig segala. Nya sorangan pos kehuruan Ki. Terus aya jurig na tangkal juar. Nyantos we Ki Kang, hayu urang tinggal we teu kenging ditaros deui. Ceuk Ustad Muhyiddin ngajak indit. Sumuhun Kangmu. Mangga tuh. Bral atuh geus kitu mah harita Mang Bisri, Aki Oib, Ustad Muhyiddin jeung si Ucok arinit muru ke tempat kejadian. Da puguh masih salemur harita ge teu lila geus aranjog deui. Sabot aranjog keayaan buruan Mang RT harita teh caang ku seuneu nu ngabebela ngakan suhunan pos rona. Mang Bisri, Aki Oib nenyo keayaan kitu gogodeg. Astagfirullah, tepi ka kieu. Kumaha ieu teh? Lain gancang dipareuman suluna. Kagok Sri, geus ludes posna ge. Temal salah saurang warga nyaeta Bang Hanan. Cek beja aya jurig cenah. Mana ayeuna? Wah, geus kabur Ki. Keur dibararik. Bari dibaledogan eta ge ku batu. Ajeng-ajeng di luhur na tetangkalan, lompatna ngaler ka Leuweung Awi. Ku Mang Empud, Mang Umir, Mang Kudil jeung barudak di barorona teh. Nyaha ilaing teu milu moro atuh. Eta teu kuat lompatna Ki. Duh,
mun kuat mah mau cinukul kieu. Kun wae atuh rek kitu mah ulah maksakeun. Sabot keur kitu, harita warga anu teu milu jeung teu apal kana kajadian sing torojol. Malahan mah awe ge araya tuluy tarumanya ngeunaan kajadian eta kahuruan. Mang Hanan ngajelaskeun kanu anyar daratang. Atuh ngadenge kekecapan Mang Hanan sararea sing parolohok bari sing buringkak bulu punuk. Sabot keur kitu, harita di jero kebon aya nu kalaluar, nyaeta Mang Empud sapara kanca nu geus ngaberik makhluk nu geus nyieun kaonaran. Tuh geuning, Ceuk Mang Hanan bari ngareret kanu anyar kalaluar ti jero kebon. kumaha Pud? Ceuk Mang Bisri tumanya. Lolos Kang, lumpat ke kebon awi jo leungit geus diubek ku sararea ge. Boleh lapur teu katanya irung-irungna acan. Temal Mang Empud. Naon maksudna eta makhluknya? Matak teu kaharti. Eta Kang, komo kuring atuh nu bodoh. Eta deui nu matak teu ngartina mah. Nah habeut aya seuneu jeung pos bisa kaduruk. Nah eta teh ulah saha? Nah bener eta teh ulah mangkeluk nu dibarerik ku laing. Ceuk Aki Oib. Eta ki matak helo kami ge. Keur dariuk bari ngopi, celegur we teh beda ti disamber guludug. Untung masih saralamet ge. Para wargi sadayana nu kauning aku pribados ninggal dina ieu kajantenan sumuhun leres ieu sadaya ulah eta mangkeluk nu tadiku Mang Empud sapara kanca dibarerik. Eta mangkeluk leres ngagaduhan ilmu lintar kahuripan tiasa ngaluarkeun seuneu siga kilat nyamber. Namun eta ilmu kakirangana nyata teu tiasa diange teras-terasan dina waktu singkat. Mung sakali tiasana. Sareng kedah ngantosan waktu lami upami hoyong ngaluarkeun deui eta ilmu. Sabab kedah mereyogikeun tanaga gede. Nu mawi tadi eta makhluk satos kapenak milih kabur. Sami manehna ge aya kasieun. Kitu tah nu kauninga ku pribados mah ngeunaan ieu kajantenan teh. Ngadenge ucapana Ustad Muhyiddin sararea arungek bari nareuteub.